Aduh, kemana sih akang tehnya? Udah ada gua teh wae. Kang, Naon? Naon itu? kumaha hasil teh? Baru-baru hasil si abah nage karak panen hui geuninganan can dijual cenah hui nage. Lain ieu. Nagih ti kamar ieu kadinya ditagih wae teh. Ada ai boga hutang mah wajar ari nagih mah maksud teh ai masalah Apaan mayar nagih? teu mayar mah dah heueuh pasti meureunana resiko urang. Anu lah hui na can laku cenah. Kang, Hei, lain atuh nginjem lah duit ka empok we. kampung mana? Empok Iat. Lain Aing mas. era, aing Lah kudu ting era emasna berenel dina pesak Oh, na pasti pesok. pasti loba duitna nya. Heueuh pana pesak na pesok mau dompet ning olo berapa Era tuh. mahnya. Ada ai masalah era teu era nama da ngaranna ge nginjem. Bangunna merenya mang walau. Ngare lah jeung geura. Heuh daguan lah teh nya. Heeh ditungguan di dieu Kang. Aing mang ayeuna kita unyam-inyum. Era aing unyam-inyum teh euy. Jiga itu geuning euy si empon teh. Keur naon nya? Hei, empok nuju naon empok di dieu? Ngadaweung ieu nyaeta. Aduh, abdi teh po. Bade naon? Alasan pisan ya ta po. Abdi teh bade ieu aya peryogi. Peryogi naon? Biasa we da geuninganan ari hirup mah kudu aya kaperyogian wae. Da lamun teu peryogi mah jadi entos gelo meureunana. Eta teh nya. Nya muhun atuh we. Hei coba anu gelo mah da teraya peryogi leumpang we Itu hungkul. bade naon ieu teh ka abdi teh. Nah, abdi mah hoyong bade ieu lamun kersama mun ieu meni agung kieu po, ieu emas asli teh po. Nya iya emas atuh Oh, dap namun. duble. Nya Atuh emas atuh. kieu abdi teh bade aya peryogi, bade namut artos 500.000 mah. Ah babarakeun pamuteun. Abdi ge teu gaduh nya eta ieu teh. Oh, teu Tuh gaduh. ka bujajah rek namut mah. Ada bu jejeh mah abdi kirang wauh. Ah ka itu we ka Atuh, bujajah Po. di dieu mah teu gaduh. Namut 500 mah lah. Moal di dieu mah Dan teu gaduh. ngalami paling ge 3 hari ge dibayar deui ku abdi. Teu gaduh abdi mah teu gaduh ieu teu gaduh acis nya teu percan. ngalamun ieu ge nya eta. Amne sok korek kitu simpel mah atuh po. Teu gaduh abdi mah tawakufnya moal abdi mah mah namutkeun. Moal namut. Najan emas oge mah namutkeun tuh ka bujajah juga. Ada ari emas mah moal abdi ge moal namut emas. Pan acisna we atuh. Acisna we maksa teuing sia mah. Lain maksa. Maksa sia mah jor kitu sia mantau maksa ka aing mah keur ngadaweung. Lain maksa abdi bade namut artos Moal aing 500.000. mah. Enjing 2 hari ge lah dibayar deui ku abdi. Moal di dieu mah di dieu mah tageuh di dieu mah moal. Meni sok koret kitu simpel mah ieu Moal kamari ieu kitu. mah ka abdi Balik geuninganan. we ka itu Pasampon nuju teu gaduh ka Tuh ka abdi. bujajah jeung Abdi teh dipasihan be asling 2 liter. Jeung ka bujajah moal ieu mah benang di olo di mah moal di dieu mah mungkin moal. moal kitu, Moal di dieu mah jeung we ka itu jeung. Simpel mah aing mah. Nah, make Moal bal pasihan di dieu mah. Wajahna po maneh mah bare teh oge nginjem teu mayar. Hayang nginjem deui ayeuna nya ku urang ditulungan eueuh. Moal aing mah moal. Wah. Manulungan aing mah. atuh da kur 10.000 kamari ieu mah. Nah, 10 ribu, 100 ribu, ini ngaku 10 ribu siapa? Mantau gue kayak ini mah mereka menginjam juga mantau sia, dar, aing mah mah nginjam, aing mah nggak, ya bosan nyaman duit ke mana mah gitu mah jana nih mana sepelekan, dan mantau gitu sia, Koret jelema teh. dar mantau gitu sia, unyam inyam mereka aing leuh sok mayar. Gak belag hutang 100 ini hara rese geuning tadi ku aing teh sia mah geus mantau geus mah hayang nginjemkeun dar kitu mantau aing mah Bujejeh cenah cek simpo ieu teh sebelah me bogalun tuh kudu nginjem ka bujejeh ieu mah euy. Beneran aya euy. Eta ieu bujejeh teh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Manuk namun saiki sih, Bu. Nya nyata ieu Di teh. manuk naon ieu teh, Bu? Kenari sanes? Nya manuk kenari eta. Mereka yang meser kemarin 2,5 juta ya teh. Belum, ini awis geuninganan. Nya awis ya teh nyata. Nya arit ge awisnya ari Ya. burung saiki mah manuk saiki Ya. mah da meureun baceona Bu nya. Iya mah baca ono ge. Lain Ibu resep Lumayan. manuk atuh Bu nya. Resep abi makan manuk kebelaan di peser 2,5 juta. Oh, mohon. Atuh ujang teh. Anteun teu ti mana-mana, bukeun abdi teh ieu. Sanes kieu abdi teh bade aya paryogi Ibu. Pak Ibu, itu kan Ibu jajahnya. Nuhun.
pada peryogi pisan iteh abdi teh. Yogi naon kitu Jang? Biasa Bu. Dan dengan ku abdi ge da moal lami-lami teuing. Nah, moal lami-lami biasa teh lami-lami teh puguh jujutanana Nya naon? bade namut acis. Mau 500.000. tadi atuh ngawangkong teh Oh. namut acis gitu menilong kudu ulat beulit nangis. Seueur mun ibu mah acisnya. Terus dipasarkan kana manuk. Teu percanten piraku udah pasti aya sasana meureun ibu teh. Teu gaduh boro-boro kamari belaan maksakeun ieu manuk 2,5 juta banding ku resep gitu kana manuk ibu mah. Oh, dikenten teh gaduh gitu atuh teu 500 ke 200.000 tulungan abdi. Nya kana naon atuh Ujang. Atunya peryogi we abdi teh. Sok model Ujang mah butuh kan ini nih Ujang nu ngarakene kuduna nu seueur acis. Ieu kana naon we atuh usaha Dan mah. najan ngora najan tos kolot ge aing ngora ge ai teu gaduh mah teu gaduh he Bu atuh. Nah, ini Ujang mah berarti kedua usaha. Bade masihan moal ibu teh atuh ieu teh. Moal aing mah masihan moal merek sia. Kaju bantok ah. Jor nginjem duit ka aing ka dia. Dabak dia dibayar 2 poe paling labi ge. Bohong ka mangkukna oge geuningan nginjem sabulan waktu ayeuna geus sataun can mayar maneh teh. Kitu ukul sanes bohong. abdi meureunaan. Nu puguh ge da rupana mah maneh kitu. Duh, ka abdi mah teu acan abdi mah. Kade teu ngaku barewokan kitu aing ngaleuna oge. Kitu budak teh nya unyam injem teu puguh. Asa wah sebenar eta mah budak teh nginjem ka aing kanu nini ka hayang teh usaha lieur budak zaman ayeuna mah aing mah belaan kumaha hayang manuk 2,5 juta dibalikeun moal najis ayeuna mah hayang erek kabaret oge geus sataun teu mayar Aing teu meunang. Ya. naon Kang? Oh, teh teh imah mani teh. Sti tukang kumaha tuh? Buru penarung balanya kan geus teu boga biasa di dapur. Teu meunang sia teh duit na ge. Teunang. Heueuh da meureunaan batur ge manyang nyieumkeun meureunaan atuh. Aku pan teh jelema beunghar. Meureunaan jangan beunghar ge. Geus kasih empok. Teu dituduhkeun ka Bu Jejeh. Angel teh si empok teh. Ari Bu Jejeh mah puguh koret. Ieu simpuk mah kan dina pesak teh duit mah teh loba kan. Ari ieu nyai manggil naon sia? Alhamdulillah. Urang teh geuning dibere milik. Ieu emas. Tempo sia teh emas. Kang ieu mah lain emas Emas sia teh emas. Asli. lain ari akang kunaon Tempo atuh sia sidik-sidik. gegel coba he Kang Emasnya. jual jung bener jung jual jung berjung banu empok murah tadi Si empok sia ieu mah. mancing aya di dinya Lah cek penyen teh lain banyak teh bobohongan. Ieu mah emas asli ieu mah. ciga tadi anu dipake henteu Henteu ngan Kamari. Rupana kieu ieu mah. jung atuh buru jung buru Ai bieu sia mah kesuri semet mah eta bohong. siga anu ngawadul ning akang mah jung buru Alhamdulillah ieu mah emas euy. Ayo cobaan heula ulah baka bahagia bisi bohong bisi lain Asli da beda atuh emas jeung pas palsu jeung asli mah. Geus alhamdulillah Lanjut Ceklan. aku mah Coklat buru-buru bisa aya ngamangihan kan? Bisa aya nu nempokeun. Mas lah. Engke urang jual ku urang. Lumayan dah meuli beas lah. Temen mah Heuh teunan lah geus ah.